Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda pemirsa. Anu seperti biasa. Anu dina judul Eca Satria Paguron Percaprakan ti Dusun Bojong Cicir level episode ke-7. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna janten panghibur kana kabu, pangbebenah kana mana. Anu nuju ngarandapan kasedih. Mugi-mugi mau urang doakeun saserengan yuk. Hayu urang doakeun. Anu ngarandapan kasedih, mugi-mugi kenging belut di sawah. Yah pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha sih jungcungna ieu carita teh? Sabenerna yuk kemon curela cergrek eta geus nangtung dina tangtungana bari nutup seukeut ka arah eta makhluk anu aya di hareupeun manehna. Harita eta posisina teh di buruan Paguron Percaprakan Bojong Cicir. Jelema nu kalaluar kusabab harita jam oge waktu oge geus nunjukkeun jam 10. Katempo ku si Eca teh makhluk eta teh lain jelema, yen geus dipastikeun eta teh siluman. Eca oge geus yakin siluman eta teh aya hubunganna jeung siluman anu dielehkeun ku manehna di leuweung Tagapeut teuing. Da kunaon atuh Eca rek teu yakin kumaha. Kasampahkeun katempo ku si Eca ge ciri-cirina ge sarua jeung siluman Jaya Sampurna nu geus diperuhkeun ku manehna di leuweung Tagapeut teuing teh. Ngan ieu mah leuwih gede tibatan si Jaya Sampurna. Jeung rada beda dina sukuna. Ai si Jaya Sampurna mah saperti jelema sukuna teh. Ai siluman anu ayeuna ku manehna di sanghareupan mah sukuna kawas kuda. Jeung nya tangtunganna ge nu jelasna mah leuwih canggung tibatan si Jaya Sampurna. Si Eca neuteub seukeut ka arah eta makhluk. Tuluy bari leumpang, bari nunjuk ka arah eta siluman. Sia pasti aya hubunganna sia jeung si Jaya Sampurna. Sok sia, jawab jujur sia. Pasti sia aya hubunganna jeung si eta. Yah kuring si Eca anu geus ngelehkeun si Jaya Sampurna. Sia saha? Sebutkeun ngaran sia. Cuk si Eca bari rada gegebes ka arah makhluk siluman eta teh. Jaya Subrata lajeng si Jaya Sampurna kuring ka dieu sejamenta tanggung jawab ti sia anu geus wani-wani ngelehkeun adik kuring sia. Dasar jelema goblok sia. Wani-wani datang ka leuweung adik kuring sia. Cuk siluman Jaya Subrata bari ditungtungan ku seuri. Si Eca tungtungna mah ngarti yen eta makhluk siluman teh lain rek datang baik-baik ka manehna. Teu tegung si lila si Eca. Masang kuda-kuda bari museukeun panonna
ke arah eta Siluman Jaya Subrata teh. Tegung silila ti leungeun katubuh si Eca keluar haseup warna ungu. Katingali yen si Eca teh arek ngamimitian nyerang ka Siluman Jaya Subrata. Tas gitu teh Eca ngajeleng corelat ke arah si Jaya Subrata. Bari ngajorowok tuluy nyerangkeun tenggelana ke arah si Jaya Subrata. Hiat! Ningali kaos kitu si Jaya Subrata teu reuas. Manehna nangkis panarajang teh si Eca ku leungeun kenca. Bari nyantai gedak dua tenaga lapisan paamprok sorana menitari. Si Eca mundur dekat tukang calik cek sakali. Aya Siluman Jaya Subrata henteu mundur ka tukang. Manehna ukur seuri narima sarangan kaos kitu ti si Eca teh. Ukur gitu sia. Ukur gitu sia. Sok sia. Ayeuna giliran kuring sia. Ya, tajam bisa. Siluman Jaya Subrata ngagajeleng ke arah si Eca. Waduh, makhluk siluman nu sakitu gedena teh rek najongkeun tajonganna ka arah si Eca. Eca reuas tapi Eca langsung riket ngagil ke arah kenca. Bari najongkeun sukuna kana suku kenca Siluman Jaya Subrata. Wus, tajongan Siluman Jaya Subrata teh teu keuna. Tapi tajongan Eca keuna ka suku kencana si Jaya Subrata. Jedak. Siluman Jaya Subrata ngagerau. Nahan kenyeri tina tajongan si Eca. Eca ngagejeng deui ka tukang. Bisi Siluman Jaya Subrata teh rek nyerang deui. Bisi ku sukuna bisi ku leungeunna kitu tah pamikiran si Eca teh. Corelat Eca teh macolat ka tukang. Siluman Jaya Subrata nyaka heula sukuna anu kenca nu tadi ditajong ku si Eca. Tas kitu mencerong di ka arah Eca. Bari tuluy ngomong, goblok sia. Wani-wani bisa sia nyerang suku aing sia anjing. Sakan sia goreng ayeuna. Ya. Ngadak-ngadak Siluman Jaya Subrata teh leungit tina paneutup si Eca. Nyaho-nyaho Siluman Jaya Subrata teh geus aya di tukangan si Eca. Bari nunggukeun purupna kana tonggong si Eca. Cedak. Eta mah tunggulana menitari. Eca ngajorowok nyeri. Cuk si Eca. Kudu bruk Eca teh. Kahareup. Bari saeca ngakulitik dina taneuh. Kulitik Eca teh. Tungtungna Eca teh na posisi nangkarak. Bari nahan ka nyeri na tonggungna anu karasa nyeri pisan
ditengah ku si Siluman Jaya Subrata teh ningali kitu Siluman Jaya Subrata tuluy seuri Rasakeun sia. Kadang deui ge eleh sia tah goblok sia. bari radangi ga Siluman Jaya Subrata teh nempo ka arah si Eca sura seuri oge ningali kitu si Eca teh cengkat lalaunan tuluy nangtung bari awakna masih kene ngageter nahan ka nyeri ku sabab tonggongna di tengah si Jaya Subrata nyari pisan kurang ajar pisan iya mah teu bisa ku ilmu anu masih kena handap kuring kudu make jurus pamungkas ieu mah kudu make jurus pamungkas ieu mah yang ngalawanan manehna kudu make jurus pancapit boah level 4 ieu mah cek si Eca ngagerentes natena bari ngahegak ngatur napasna tekung silila Eca meremkeun panonna tuluy kunyam-kunyam terus gitu nempelkeun dua leungeunna tekung silila kaluar cahaya warna ungu deui tina leungeun katuh si Eca bersaat tapi ieu mah cahaya unguna bari aya hasup Eca ngarubah kuda-kudana nyangrupakeun kuda-kuda kalajengking ningali kawas kitu teh Siluman Jaya Subrata rada ngarenjak kaget kusabab karasa aya hawa kakuatan anu sakitu gede jeung rongkahna di hareupeun manehna anu diboga ku si Eca terus gitu teh si Eca ngagajleng ka arah si Jaya Subrata tuluy nyerangkeun panenggeuna si Jaya Subrata kaget kusabab si Eca geus aya di hareupeunna atuh si Subrata teh teu sempat manehna jang nangkis ngabandung serangan si Eca atuh antukna tenggeulan si Eca teh asup pas pisan karena dada si Jaya Subrata jedak Siluman Jaya Subrata tuluy ngagero ngaceleng manehna kateunggel ku tenggeulan si Eca ku jurus pancapit boa level 4 ngaceleng awakna teh kana tangka caringin gedebruk eta mah tangka caringina teh tereh rungkat ku awak si Jaya Subrata nu sakitu gedena kudubruk nangkuban si Jaya Subrata teh kaluar tina bibirna getih warna hijau jeung tina irungna asana masih Jaya Subrata teh masih keneh rada gerak awakna tapi tukung silila manehna geus teu bisa gerak kusabab serangan si Eca teh cigana mah mati jang ngelehkeun manehna si Eca nutup seukeut ke arah si Jaya Subrata bari tangtunganna teh beuki pancuh dina kuda-kudana nu saperti kalajengking
Tah kitu pamirsa, dongeng anu tisim kuring tiasa didangukeun ka pamirsa danget ayeuna. Mugi-mugi jantan panghibur kana kabu, pangbabenah kana mana. Kanu nuju ngarandapan kasedih, hayu urang doakeun. Mugi-mugi ya mah. Kenging permen karet ti rerencangana. Yah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Kemon.